Diam kok Jesse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek. Lain ya teh Ani. Nah, rek epet tanyakeun. Ya naon ieu teh asa riweuh kieu ih. Ampun. Teu ece teh hayang nurutan kaos batur dina Facebook anu jiga panganten udah ece ge geulis keneh meureunan. Si eta mah meni kitu, ampun misal hayang peperodeun nya. Teu pan ece teh kolot teh awakna da anger ai ieu nama ngorak keneh ece teh Gitu. Yang dikumahakeun ece beungeut na. hayang jiga batur, hayang jiga panganten anu geulis anu glowing, ece teh hayang kitu tah bisa meureun Neng Ani teh. Ya bisa atuh Cek, eta mah gampang. Aplikasi ieu naon ge bisa geulis ku aplikasi mah. Heuh pan hayang nipu batur ece teh, hayang nipu borono. Ampun Gusti. Kan bae da meunang meureunnan ah. Ya meunang. Sok aya nama ece gulak gileuk, takin ku abi di video. Kieu lain Neng Ani. Mohon tak kitu sok teras sing sae pokona mah. Kade cing alus hasilna Neng Ani nya. Nya pasti sae. Kira aku rek ngabututkeun ka ece mah saking ece geus glowing. Atau menitos geulis kitunya. Pasti. Eta. Kira kudu ditungtungan ku kieu mah Neng Ani tah. Teu kudu kitu teh menuju meni ampun dengan. Apa ngara alus ge? Tak kieu mah teh ece teh kita tah kita Neng Ani. Nah Neng Ani ece hasilna mana? Ieu Ceu. Ampun Gusti. Tah, kieu Ceu. Nah, hawa musikan eta mah geuning. Pan kage aya musikan atuh tina ieu tina aplikasina. Ece mah cuma gerak-gerak hungkul gitu. Oh, heuh jadi acan namanya. Acan. Kade eta cing maksimal hasilna ece teh kudu alus. Meni bawel ampun aing. Kada nya eta nya. Mohon sae lah. Ya Allah. Nah, dia teh ngasih. Da kuring teh panas atau frustasi. Ningalikeun bebene hate pujaan hati. Ningali dina Facebook. Jadi panganten deui. Saha atuh teh nyeri. Daripada hirup nyeri hati, mending keneh bunuh diri. Sugan ai bunuh diri mah tenang di alam sana. Neng Ani. Lain akang teh cinta, lain akang teh bogoh. Tapi hampura akang teh bunuh diri heula. Tapi kira-kira ya paeh moal sakieu. Da pangeran mah maha kawasa, maha sakti. Pasti paeh sakieu ge. Tinggal itu Mang Pakoy. Kenaon? Mana sih? Itu emang peraku teh kaciri. Oh, anjing. Udah garek bunuh diri euy Mang Pakoy. Oh, anjing itu teh nangis talian kitu beuh. Tapi kela-kela orang tinggalikeun heula we heueuh. Wah, alah. Tingali. Wah, ieu mah asli rek bunuh diri sih mah euy. Oh, anjing tingali awas. Wah, urang bejaan aja cek sih burukeun urang bejaan. Bedaan heula tuh. Ayo buru. Mana? Ya, ieu mana? Pak. Punten. Cek. Itu Mang Pakoy rek bunuh diri. Naon? Si Pakoy rek bunuh diri. Nya di mana eta teh? Heuh, ayo wang teh atuh. Heuh Neng Ani eta pangbereskeun nya, cek ka di heula meunang si Pakoy. Mangga Ceu, mangga. Cek buru cek itu bisi kaburu maot Mang Pakoy na. Heuh, ayo. Heuh, ieu teh kudu ka mana dituturkeun. Adi sia rek ka mana ka dieu? Asal lieur teh. Hei burukan eta sakabul madan. Nya di mana tuh Sujang? Eta si goblok si Pakoy ngan aya-aya we di meni rudet nya hayang naon atuh? Ayo cek di dieu cek buru cek. Di mana atuh di mana? Aduh.
mang itu belah di pan sidik bobogan aing teh belah nyara rese teh ah. Kayak tuh goblok. Mana? Tinggal itu tuh. Oh lu eta si goblok nya nanaonan deui we ai sia pakoy. Goblok teh mana? Hei. Hah? Hei, Jesse. Kenapa Anda datang bersama kawan-kawan dan menggagalkan rencana saya untuk bunuh diri? Maneh teh kunaon? Diam kau, Jesse. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengagalkan rencana saya. Aing nek bunuh diri, Jesse. Ulah mang, lain loba hutang kene. Itu rek kumaha kumahakeun hutang. Tuh itu ke warung sia. Budak-budak. Kemae lah. Ku Jesse wis dina pamayarkeun. Pokona aing nek bunuh diri, pokona. Nya naon ai sia pangmayarkeun hutang ka aing. Urang mah hayang nyaho nya kunaon sia teh pangnaeng bunuh diri teh kunaon. Iya mah masalahna berat sih emang. Heueuh ya mah, bangun teh masalahna berat. Nepikeun karek bunuh diri kieu mah. Yeuh, anu ngaran bunuh diri teh eta teh dosa. Asupna teh ka neraka, ieu sing eling. Ngan lamun bunuh hayam asupna kana beuteng. Sabar ya. Sabar. Sok aya mah hayang ngadenge we euceuk mah. Naon titikna inti masalahna? Naon? Ieu, Ceu, permasalahan mah. Saha anu teu ngeunah, saha anu teu frustasi, ningali bebene hate pujaan hati. Jadi panganten, Ceu. Yeuh, saha nu jadi panganten? Neng Ani lain, heunya Iraha, ceuk saha? Ari eta dina Facebook uploadkeun jadi panganten. Wah, Hah? aduh, pakoy Arisia sugan teh naon? Ieu, nu kitu mah dina aplikasi. Ulah boro Neng Ani nu ngora keneh, bet eceuk ge nu geus kieu hayang kikieuan tah. Eceuk ge hayang. Aplikasi naon ieu teh? Pokona mah aplikasi gegelisan we da eceuk ge hayang pokona mah. Hayang Jadi geulis. kumaha eceuk. bener teh itu teh? Nyantu atuh mang bobohongan. Hah? Sugan teh heueuh goblok, bisi sia rek nuluykeun bunuh diri, hek bae aing mah rek mantap. Teuing paduli. Ieu kumaha tuh, Ceu? Urang bunuh diri tuliskeun tong. Heeh, jadi sia teh rek anger bunuh dirinya. Bari jeung ieu tangka cawu sagede kieu, modal ge moal. Kumaha sia we hayu, berat sia ini. Mah tulus atuh bunuh diri teh teh hayang teh. Masih kena sayang panjang umur aing. Salam dari Cianjur. Anjir, yakin ngopi. Kena hayang ngopi. Oi, kerja boga duitnya, ningali ngopi teh juga nu ngabeli duit tak. Rek minta era harga diri. Kaparengan gojin keur ngechat. Biasana nu gawe masuk bukan rokok. Targetnya ada rokok sama kopi. Cin, kunaon euy? Ngechat? Bisa modern bantuan? Oke, adanya. Aduh. Bimo oi. Udah bisa oi, yo wae kuriak wae. Masalah mantu mah tadi ke jero. Lain Cin. Cuy, koy. Lain oi. Ari pemerintah yang kumahanya. Heuy, ngatu koy ah. Lain geus BBM ditaekeun, geus nyaho rek susah. Yang ada harga rese, komo anu ya kudu mereka rese. Geus. Kudu mal pagedang sagala.
Hayang udur mah ngomong we. Kujung kudu mau pamarentah BBM. Oh tuh Jin, cik ayeuna mah sabatang heula weh. Tuh. Yo, hayang udur mah. Sekaliannya tuh serang korekna tuh. Ya. Aduh, weh. Maneh mah ngapoe moral pangenyot tuh jeung paru-paru. Hayang ngarok we ke jeung kudu mawa pamarentah jeung BBM. Lieur. Najan kuring can boga anak, najan kuring can boga jukut, kuring ridho barang gawe jeung digawean. Hei, Pakoy! Geus di mana ari sia? Meni asa ginding kitu, asa tara disasari. Hah, di mana? Nya, tuh cuk. Urang gaya kieu teh geus ulin kuring mah ti imahna palurah. Beh, kos nu wawuh wae maneh. Ka palurah, pan sidik eta mah gegeden, piraku palurah. Nepikeun ka wawuh jeung jelema nu model kitu. Ari si Oce, ya kieu ge uing jeung palurah teh dulur uing ka palurah teh suka ka abah ting. Baru ku tante karek apal Ece mah. Nya kapi naon maneh teh ka palurah teh Pakoy? Ari Oce karek apa? Kieu ya Ce ya, pacakaki namanya ya. Jadi kucing kuring teh anakna kucing palurah. Iya. Baik ya. Balik-balik teh ngobrol kitu mah. Nah. Nya, si eta mah goblok. Ditanya ku aing teh sok tara balik. Dasar nu gelo didoakeun sia ku aing sing katinggal ku sarimi satoronton. Aduh, cuaca nage meni eueuh panas kieu nya. Mangkane kita rek moe aron. Hayo we sangu teh teu beak. Tapi ngasa kieu kene da puguh eueuh. Poena geuningan. Tapi meni asa bau kieu. Asa sarua jeung nu urang teh di kumaha saminggu akeun bae bau batur. Aduh, geus nu gelo deui wae eta datang nyarek naon deui. Kelas. Naon deui? Urang penting ngimpi ce. Ngimpi naon kitu? Sugan Ece apa karena sio-sio ngimpi berhubungan jeung togel. Teu ararapan kitu mangan teuing aya batur mah. Ada siapa ngomong oke sok loba pararugu jeung aing mah. Bener serius sih Mas Ce, urang penting ngimpi ce bener. Heuh nya ngimpi naon atuh maneh teh? Ngimpi naon? Kuring ngimpi jeung nu geulis teh Ce. Pokona mah. Heuh terus kumaha dina jero ngimpina kitu? Kumaha? Pokona mah endah pisan Ce. Ngan pas lilir anu geulis teh. Apa kita kuring teh? Sare deui we kuring teh Ce. Pas sare deui kuring teh ngimpi deui Ce. Aslina tah. Itu. Yang ngimpi naon deui eta teh? Ngimpi anu kadua kuring boga duit loba. Pas lilir dicabakan pesap. Pusing deui tah kuring teh. Jangan tak panas. Sare deui we kuring mah Ce. Ngimpi deui Ce kuring tah. Yeay, eta ngimpi mending ngadarah-darah bersambung jika sinetron gitu. Tapi penasaran ngimpi naon deui? Ngimpi anu ka ti rumah Ce. Heuh, Ngimpi teh modal. Komodo. Terus kumaha?
pas kuring hudang dicabak tak kuring teh kieu teh petena aya aja. Hanas didengekeun anu kitu mah lain ngimpi nu pokoknya sia jaluk ngawaduh.